Iya hawar eta selalu keur ngarebab. Udah diajar. Oh, Si Sony nya. diajar ngerebab paling hese dah. Alat musik anu paling hese lantaran dua kawat Dua kawat jadi sababaraha nada. Diatonis bisa, pentatonis bisa, pentatonis. Dia dua kawat anu kahiji disebut laratangis nya ya ilmu oge ya. Nah, kira-kira jadi turun ngarebab teh geus turun nya ieu. Kan anon sok ngarebab teh. Geus turun ka budak, Diturunkeun ka budak. Kayak di dia oge sakola mah bareto tahun 80 ka Asti bareto mah. Nu ngarahkeun nu penting mah bisa bareto mah. Aya mah aya nu ngarahkeun ku dosen teh. Ai bareto mah lagu ieu kieu henteu diantepkeun bareto mah nu penting bisa we. Ditilei we bareto mah. Terus lain sok mamawa perasaan baheula mah dari kana rebab sok dibawa teh biola nya. Biola belum sanjan rebab teh biola. Sanjan rebab. Piul. Ayeuna mah rebab jadi boga pengalaman eta we da sancan piul teh di piul terus diajar suling diajar ngacapi mangkokoan. Mangkokoan diajar dari toko kaset pita teh ya. Hayang ngapalkeun salagu teh bolak-balik. Hiji kaset beak salagu teh. Ari anu ngarebab otodidak atau aya guru? Disebut aya guru, aya mang bareto teh Mang Iha. Diarah tak kieu cenah ieu. Tapi henteu nempo ieu deui. Henteu nempo tengkepan ieu da beda, da bareto mah Mang Iha mah ku curug kabeh ngiripu. Oh, aya nya nu ngarebab ku curug kumpul. Aya nu ngarebab ku curug kumpul di pusorangan nih. Terus beh dieu diarahkeun ku Pak Entis. Bareto teh ku Pak Entis, terus ku Pak Uhana, Pak Alo nya. Eta guru di Asti lain. Di Asti eta mah bareto teh. Terus diarahkeun deui ku Pak Tarjo, ku Pak Yoyon. Pak Yoyon Darsono dosen. Loba begitunya anu ngarahkeun bae dieu teh. Ngan sugan mapatahan lelo leot gerentes naon deui nya. Ta ari eta mah anu kade mah Walukman ajan ngalok. Tapi di dieu di aku guru teh di nu ngarebab etana ti Walukman. Dan ngarebabna mah hade Walukman teh gerentes etana jelas. Ngan peda ai geus bereng jeung gamelan sumah. Sok aya kitu nya. Sok aya kitu. Di Tamul mah ade naik pas jeung gamelan teh numpang. Tah, nyambung ti rebab tadi, naon tadi tah eta aya saha rebab dua kawat. Dua kawat tah ilmu teh anu hiji laratangis. Ngaranna teh anu hiji teh anu leutik laratangis teh anu sok dipake nya. Kana aya nu wong tanya da disebut laratangis ti teh di ngaranna teh Jindra. Ari ayeuna mah laratangis teh lagu laratangis ya wis kana bikin bae. Padahal laratangis mah ngaran kawat rebab anu kahiji. Ngaranna teh laratangis. Dua Jindra. Pan aya suku di rebab. Di rebab mah aya suku, soko, batok, wangkis, susunya teh. Ayeuna mah naon disebut tuh bangsari, itu dempet, sisir, soko luhur, tihang, pucuk, ceuli,
ceuli terus aya nu tengah pangesetna mah buntut jeung pangeset eta mah buntut jeung pangeset bareto mah buntut tina anu pangeset nu paling bagus nu paling halus kana ngarbab naon eta senar atau anu buntut kuda bodas padahal kuda hideung ge alus sarua wae kuda bodas pedah nya alus gitu ketempona tapi lamun kuda hideung oge encan asa secara ningalina nu make buntut kuda hideung aya nu jualan kusabab kuda bodas mah saeutik teu meunang kudu didudut kudu didudut mun alus mah nu ragrag dan dibuntingun meureun ragrag digulukeun gitu nya ragrag tapi ngadenge cenah kuda jaruna cenah di kata apal tah mah aya deui nu eta soalna kuda bikang mah cenah sok rada rapuh karena kakihan gitu naon si ieu na teh mah kitu sigana mah mun kuda bikang cenah gitu gitu tah eta mah kurang apal dina pengalaman ti harita teh tahun 80 keluar teh 83 udah nyokot D3 udah baheula mah can aya meureunnya SIG teh keur di Solo, Bali, Jogja, ka USU babaturan teh ka USU. Angkatan kasabaraha tadi Asti keneh ngaranna teh nya Asti tahun 80 teh babaturan teh saha angkatan tahun 80 teh Asti teh Dimas Wayang, aya Nurul Kandil, Etik Julfikar, Benny Bahong, ayeuna mah jadi produser ieu mun penanggung jawab dina bedah